Si Rawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kituna teh lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Si Rawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung, muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka si Rawing. Si Rawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Pugu B, Mbah Garabag jadi kahudang amarahna, kangaranan panggih jeung jalma anu anyar pinanggih terus wani ngahina saperti kitu. Mbah Garabag henteu bisa narima kana eta kaayaan. Topeng mayit, bisa jadi Andika memang boga ilmu anu hebat, tapi kangaranan ngahina saperti kitu kula teu bisa tarima. Andika kudu nebus sikep jeung caritaan anu sombong ngandung panghinaan ka diri kuring dina waktu ayeuna sia. Mbah Garabag langsung nangtukeun sikepna. Manehna memang boga karep hayang merepang warah ka eta jalma. Ningali sikep Mbah Garabag anu saperti kitu, si topeng mayit kalaka beuki anggot sikep jeung caritaanana anu ngandung panghinaan. Nyaan aya kaambek jeung boga kawan ni oge, bener ilaing boga kawan ni euy Garabag. Nah, coba ayeuna buktikeun ku ilaing tah ngeunaan kawan ni jeung kaambek teh. Hayo coba ayeuna maju sia tembongkeun pangati ilaing Garabag. Mentong sombong sia, sombong pisan maneh topeng mayit. Ulah nyalakeun ka kula saupama diri Andika cilaka. Serog Mbah Garabag ngawangun pasangan. Jalma saperti si topeng mayit memang kudu diwarah ceuk pikirna. Nu ngajadikeun Mbah Garabag teu ngarasasieun ku si topeng mayit. Sabab ngaran si topeng mayit asa can kungsi ngadenge dina lambaran dunya kajawaraan. Si topeng mayit ngareret ka lebah Jaka Sinangling bari terus nyarita. Maneh mah nyingkah heula ka tukang Jaka Sinangling, sabab si lain mah jelas euy. Cabagungkan aja rusak, nyingkir heula. Jaka Sinangling
Harita mundur ka tukang, memang bener manehna teu bisa ngabantu kangaranan tarung mah. Mbah Garabag beuki panasaran hatena, geus henteu ngalobakeun deui carita, langsung harita ngagero bari maju narajang. Ya, ya. Corelat, cileng, syuk, Samberan angin panarajang ti Mbah Garabag ngadatangkeun samberan angin anu kuat. Tapi bangun anu gampang nakeranan Topeng Mayit harita nyingkahan kana panarajang Mbah Garabag, ngajadikeun panarajang lawan ngeplos ukur kena ke tempat anu kosong. Sanajan si lain ngatrukeun sakabeh kamampuan, moal bisa menang dalam ngalawan si dewek si Garabag. Malah ilaing akhirnya anu bakal cilaka sia. Montong somong sia. Ya. Mbah Garabag mindok deui ku panarajang malah lebih hebat batan tadi lantaran panasaran jeung ambek hayang gera bisa ngarubukeun jadi lawan. Mangsa Mbah Garabag naker tanaga jeung pangartina, gempuran sapasang leungeunna anu ngandung geter tanaga lapisan, harita dibendung ku sapasang leungeun si Topeng Mayit. Bantrokan kakuatan geus teu bisa dihalangan deui. Subuk kyuk kuduk dak duk des. Bletak bletok. Waduh. Mbah Garabag ngabangkiung mundur ka tukang bari ngagerok tari lantaran kaget jeung nyeri sapasang leungeun Mbah Garabag. Harita ting beletak potong lebah sambungan sikuna. Nu saterusna Mbah Garabag ngajengkang rubuh ngebengkang. Kajadian dina waktu harita sakitu singgetna ukur sababaraha geprakan dirina geus ngababengkang dina kayaan bari sapasang leungeunna parotong. Puguh we Mbah Garabag kaget anu lain di kieuna, men teu percaya kana naon rupa anu karanapan ku dirina dina waktu harita. Ilmu jeung kekuatan nanaon nu digunakeun ku si Topeng Mayit ieu teh. Mbah Garabag harita nyobaan maksakeun maneh ngoneal hudang bari jeung sumengir nahan ka nyeri. Tapi tacan oge Mbah Garabag bisa bener mancukeun tangtunganana. Si Topeng Mayit ngajorelat luncat, sapasang leungeun si Topeng Mayit teu bisa disingkahan deui. Harita ngahantem kana dadana Mbah Garabag. Dah, cilebet, wah, Cengkang keput. Mbah Garabag pikeun anu ngadua kalian harita rubuh ngababengkang dina bibirna muncrat getih hirup lalambaran. Kajadian saterusna Mbah Garabag memang geus teu bisa hudang deui ngan ukur kumaregung nahan ka nyeri. Si Topeng Mayit ngalengkahkeun sukuna nyampeurkeun ka lebah Jaka Sinangling anu harita undur-unduran sieun ku si Topeng Mayit. Ulah coba-coba barontak maneh sia Sinangling, lamun teh hayang ngaranna panasib saperti halna si Garabag sia. Mending keneh milu ayeuna mah ka dewek, hayo. Wah, cenah diri ayeuna mah milu jeung dewek maneh sia Jaka Sinangling. Jaka Sinangling netep seukeut ka si Topeng Mayit bari terus nyarita. Ulah maksa kuring Topeng Mayit. Kuring henteu bisa milu sabab aya kepentingan anu sejen. Mun kitu mah ilaeng ge kudu dipaksa ieu mah ya ku diri kulap ya. Si Topeng Mayit dina waktu harita ngalakukeun gerakan anu aneh nu pikeun Jaka Sinangling mah geus teu sempet deui pikeun nyingkahanana. Si Topeng Mayit nepak tarang jeung nampiling pipina Jaka Sinangling. Kajadian saterusna memang matak aneh sabab Jaka Sinangling jadi nurut ka si Topeng Mayit.
Sinangling. Hayu urang enit euy, tuturkeun deuleu dewek. Si Topeng Mayit ngalengkah ninggalkeun eta petempatan geus teu malire deui kana kaayaan Mbah Garabag anu ngabebengkang luhur lemah. Jaka Sinangling jadi nurut harita nuturkeun lengkah sukuna si Topeng Mayit. Naon anu dilakukeun ku Jaka Sinangling memang di luar kasadaran. Sedengkeun Mbah Garabag ningali Jaka Sinangling nuturkeun si Topeng Mayit, maneh nangan ukur bati rumahuh jero hatena, ngarasa kaget anu lain dikieuna, sabab ajen pangarti si Topeng Mayit bet luar biasa saperti kitu. Mbah Garabag ngarasakeun kanyeri dina dadana, getih terus ngalei teu eureun-eureun tina sela-sela bibirna. Harita hatena ngomong sorangan, saha si Topeng Mayit sebenarnya. Aing nyaan kakara ayeuna bantro kakuatan jeung anu hebat luar biasa saperti kitu elmuna. Saha si Topeng Mayit sebenarnya. Aing boa geus moal bisa katulungan deui ieu mah ieu. Jaka Sinangling. Aduh moal bisa katulungan deui sarua. Aneh bet jadi nurut ka si Topeng Mayit ieu teh. Mbah Garabag waktu keur nyandangan tatu di jero tarung ngalawanan Ki Buyut Ireng henteu ripuh-ripuh teuing saperti kitu. Jelas ilmu jeung tahapan si Topeng Mayit leuwih hebat batan Ki Buyut Ireng. Mbah Garabag ngarasakeun kanyeri anu luar biasa, geus kitu be meureunan dikeresakeunana. Ayu manganti anu keur lumampah bet diparengkeun ngaliwat kalebah dinya. Kaget meh teu percaya pikeun Ayu manganti lir upama dina alam pangimpian ningali Mbah Garabag anu jadi bapana ngabebengkang dina kaayaan tatu di jero anu parna. Teu sirikna dirangkulan jeung digalentoran Mbah Garabag ku Ayu manganti dina waktu harita. Ama, saha atuh anu ngalakukeun tindakan kejem kaniaya ka ama sarupi kieu teh? Saha ama? Ya abdi ama Ayu manganti. Mbah Garabag sanajan bari jeung napas anu ngahanju sababaraha kali bangun anu eungap jeung hese rek cumarita, katingali paneteupna masih keneh aya gambaran rasa kabungah jeung kabagjaan. Sabab dina sesa-sesa waktu bet masih keneh bisa tepung jeung anakna anu dipikanyaah ku dirina. Ayu anak ama. Memang ama eleh tarung ku si Topeng Mayit. Jaka Sinangling dibawa ku si Topeng Mayit. Jadi ayeuna ama panggil jeung Ayu anak ama. Jadi dikabulkeun paminta ama. Dina sesa-sesa kakuatan sanggeusna ngabejakeun ngeunaan anu karandapan ku dirina. Kitu deui anu karandapan ku Jaka Sinangling. Ahirna harita Mbah Garabag geus teu bisa nahan deui leupasna napas anu panungtungan ditungkulan ku Ayu manganti anu jadi anakna. Ayu manganti bener-bener ceurik kanyerian. Satadina mah rek datang ka pilemburan nepungan nu jadi bapakna Aripe. Ayeuna bet dipanggihkeun di dinya dina kaayaan anu saperti kitu. Cukup lila Ayu manganti ngumbar rasa kasedih. Ngan untung Ayu manganti geus jadi murid tunggalna Nyai Windu Apsari anu dengan ukur dilatih soal ilmu silat wungkul, tapi oge ngeunaan kakuatan batin dina mangsa dirina narima cobaan jeung ujian.
Kanyataan anu karandapan dina waktu harita memang berat karasana ku Ayu Manganti. Ngaran si Topeng Mayit dicatat dina hatena. Ayu Manganti boga tekad hayang males pati ka jalma anu ngaran si Topeng Mayit. Sanggeusna mula sarak layon jeung nguburkeun Mbah Garabag di lahan sabudeureun eta patempatan. Ayu Manganti ngajanteng nangtung di sisi kuburan, bari bibirna ngagerendeng ngomong sorangan, "Ama, keur abdi tacan sudi rasaning ati. Lamun can bisa laksana males pati, males ka nyeri ka jalma anu ngaran si Topeng Mayit, anu geus nandasa ama. Anu sok padahal di antara ama jeung manehna teh teu boga masalah nanaon. Jalma seperti si Topeng Mayit memang kudu dibasmi ama." Lila oge Ayu Manganti ngajanteng nangtung di gigireun kuburan bapakna. Bangun anu seunggah rek ninggalkeun eta patempatan. Tapi akhirna Ayu Manganti sadar, manehna kudu gancang neangan jalma anu ngaran si Topeng Mayit pikeun ngayakeun balitungan. Ayu Manganti ngalengkakeun sukuna, bari mindeng ngareretan ka lebah kuburan Mbah Garabag. "Ama, abdi miang. Topeng Mayit, maneh ulah sambat kaniaya sia. Hutang pati dibayar pati, sanajan aya dina tungtung mega paribasana. Si Ayu Manganti bakal terus nyusul jeung neangan geusan ngayakeun balitungan. Dagoan sia balitungan nu bakal tumiba ka maneh Topeng Mayit." Ayu Manganti dina ngalengkakeun sukuna geus teu mikirkeun deui naon-naon. Kajaba ti neangan si Topeng Mayit, komo meunang katerangan ti Mbah Garabag yen Jaka Sinangling dibawa ku si Topeng Mayit. Ayu Manganti jadi salempang inggis nasib Jaka Sinangling ngarandapan saperti halna Mbah Garabag nepikeun ka hanteuna. Urang tinggalkeun heula Ayu Manganti anu keur neangan laratan ngeunaan si Topeng Mayit. Caturkeun harita Wiguna anu guru elmu ka Sirawing teh. Tetela, Wiguna memang bisa mihapekeun maneh meuli hate Sirawing jeung Saraswati. Kitu deui dina tindak tandukna nu pikeun Sirawing jeung Saraswati mah jadi kaentepan ku rasa simpati. Tematak aneh dina waktuna nyalse di mana Rasanti ngalatih jurus Wiguna, Sirawing jeung Saraswati sok ngarobrolkeun kaayaan Wiguna. Kadenge Saraswati anu harita cumarita, "Diperhatikan ku abdi mah antara Wiguna jeung Rasanti bet aya dina kacocogan Kang. Maksud abdi teh Wiguna kawilang jajaka anu bisa nitipkeun diri. Lianti eta Rasanti oge katingalina teh tuh. Memang ngarasa suka hatena ningali aya Wiguna di dieu teh Kang." Sirawing nyerenge seuri bari jeung ungeuk terus nyarita, "Nya akang oge sarua panuju jeung suka hate ningali kaayaan Wiguna jeung anak urang. Akur saperti kitu. Hartina antara hate jeung pikiran urang sarua Raswati." "Nanging Kang Rawing, nasami teu mikiran Kang Rawing sareng abdi ngeunaan Wiguna jeung Rasanti." "Mikiran ngeunaan deui hal naon? Cik, jelaskeun ka akang. Nyada kudu kaharti jeung kapikiran heula atuh memeh nyebutkeun sarua teh." "Kieu Kang Rawing, abdi bet aya pikiran. Cocok sigana mah upami anak urang Rasanti ngajodoh ka Wiguna. Mangga be, perhatikeun ku Kang Rawing." "Tah lamun nepikeun ka dinya mah henteu sarua jeung akang Raswati. Naon sababna?" "Sabab urusan eta mah tinggal gumantung kumaha Rasanti anak urang. Cek urang cocok soteh Raswati boa teuing cek Rasanti mah. Jadi upama obrolan tepikeun ka soal jodoh kitu mah hampura akang can wasa bisa ngajawab atawa nyebut sarua kitu tah Raswati."
Iya oge apaan Kang? Saupamina maksud abdi teh. Kadang-kadang sok aya timbul pikiran abdi dugikeun kadinya Kang. Munda tos jadi katangtuan apanan. Kangaranan pibaturan hirup mah henteu tiasa ditolak deui. Rasanti kudu boga salaki atuh urang oge bakal nimbang-nimbang incu Kang. nya incuan maksud teh. Aduh, bet teu karasa lumakuna waktu asa kamari ieu teh yo, ngeugepan Rasanti anu tetarajelan asa cikeneh pada hamualila deui urang teh bakal incuan yo. Nini jeung Aki bakal jadi Nini jeung Aki. Alah, Aki Rawing, Nini Saraswati. Henteu kedah ditolak Kang Rawing. Eta kenyataan memang bakal kalakonan ku urang duaan. Di mana urang bakal jadi aki-aki sareng nini-nini. Anu akhirna mah tos waktuna mah urang bakal ninggalkeun alam pawenangan. Anu aya teh tinggal turunan Kang. Atuh nya ari eta mah, rek kumaha bisa ditolakna Raswati? Kangaranan hukum alam anu henteu bisa disingkahan ku manusia atawa ku insan mah hiji di antarana pati. Tina aya jadi eueuh, tina eueuh jadi aya, tina aya jadi eueuh. Sanu ka dieu tuh tingali. Si Rawing dina waktu harita ningali kalebah buruan imah tetela aya lalaki kolot anu datang tayalian ti Kirambus geningan anu datang teh. Kadatangan Kirambus dibagiakeun ku si Rawing jeung Saraswati salaku pribumi. Sanggeusna silih bagiakeun sakuma mistina. Harita Kirambus anu geus ngawanohkeun diri salaku bapana Wiguna kadenge cumarita. Bunga dibarung jeung rasa bagja anu taya hinggana keur diri kula dina waktu ayeuna ieu teh saderek Rawing, Nyi Saraswati. Rehna pun anak Wiguna tetela ditampi janten muridna saderek Rawing. Puguh kitu pun anak teh boga cita-cita hayang mampu nulungan sasama, boga pangarti keur tulung tinulungan ka sasama hirupna. Ku ayana kitu nganuhunkeun pisan ka saderek Rawing kali garwa. Ku ayana pun anak ditampi geusan guru elmu di dieu. Saraswati neuteup ka Kirambus bari imut teu lila terus ngawalon. Abdi oge nganuhunkeun kana kasumpingan Kirambus salaku Ramana Wiguna. Prayogi kauning aku salira Kirambus. Wiguna teman wekal dina latihanana estu husu. Nandakeun memang laras-laras miharap nyangking ilmu silat geusan ngawujudkeun cita-citana. Si Rawing oge kadenge harita milu nyarita. Nya kitu teh Kirambus. Sabenerna mah kakara ayeuna we ye make jeung ngangkat murid sagala rupa. Ngan ku kabeneran hatete bet merean pikeun narima Wiguna jadi murid. Katambah Wiguna deui budakna terus terang bisa mihapekeun diri. Nyari ningali anu bager mah boh kuring kitu deui ye pun bojo. Jadi resep Kirambus. Kirambus dina waktu harita ungut-ungutan kadenge harita nyarita deui. Nuhun, nya nuhun be upami kitu mah saderek Rawing. Kadieu teh taya sanes sejak anjang sono we. Sakalian sangkan leuwih antep tali wawargian di antara urang. Keur ngarobrol saperti kitu, datang Rasanti jeung Wiguna anu kakara beres latihan, anu satarusna marunjungan ka Kirambus.
Rasanti jeung Wiguna jadi milu ngariung ngobrol di tengah imah. Kadenge harita Kirambus anu cumarita deui. Wiguna, ama ngahaja nepungan ka dieu. Kahiji ngalongok anu jadi anak lantaran geus lila henteu panggih. Atuh anu kaduana, ama teh rek nagrakeun panuhun ka guru hidup kalih garwana nya kulawarga anu aya di dieu sabab Wiguna geus ditarima pikeun neuleuman ilmu silat di kulawargana Parawing. Bieu latihan teh sareng nyimas Rasanti teh nya. Cek Kirambus ngareret Karaswati anu direret imut ungeuk terus ngawalon. Latihan heula da dasar ki. Margi Kang Wiguna mah memang teu acan paham kana da dasar ilmu silat. Maksud teh ilmu silat karuhunan nu mawi ku abdi dilatihna heula ki. Oh, kitu. Nuhun, Nyimas. Kayung Yun, paingan aya paribasa, teng manuk teng anak meraku kuncungan, bapana jago bet netes ka anakna oge. Ngatur kenuhun kesaliran Nyimas ye. Keur pada ngobrol saperti kitu. Aya deui bae anu datang, si Rawing jeung Saraswati katut Rasanti geus henteu pangling. Sanajan heubeul teu panggih anu datang teh tetela Ki Banteng Wulung geuningan. Kadatangan si Banteng Wulung dibagiakeun ku sarerea, malah terus diwanohkeun ku si Rawing ka Kirambus jeung Wiguna. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina, si Banteng Wulung kadenge cumarita. Wah, henteu ngarasa waktu teh ngawing-ngawing. Ngayeunang nya Rasanti geus jadi purawan. Purawan anu nulis jadi ngari moko-mokona mah lain ngan ukur hayang nganjang sono kuning ka dieu teh. Lain hayang nganjang sono ngungkul kang ngawing-ngawing. Tapi na ngemang ngaya hal penting nganu ngedek didepikeun ye. Si Rawing netep kasih Banteng Wulung tetepan anu ngandung rasa kapanasaran. Telila si Rawing terus cumarita.